Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa subscriber dongeng Sunda Mang Cecep Gorobacep anu satia satuhu manco payunan HP-na sewang-sewangan di mana wae ayana dina dangat ayana urang neraskeun hanca dongeng neng adah bagian kasalapan. Ieu biasana Kimasram. Satu acan dipedar ia dongengna sakumaha biasa Mang Cecep Gorobacep ngahaturkeun rebu nuhun laksa ketika bingahan ka pamirsa anu tos satia satuhu manco oge ngomen ngalaik sareng ngabagikeun ieu dongeng-dongeng Sunda Mang Cecep Gorobacep kanu sanesna. Mudah-mudahan eta kasayan teh dibalas ku Gusti Anu Maha Suci, amin ya Allah ya robbal alamin. Sumangga supados teu nyangkolong teuing kana waktos wilujeng ngadangukeun. Kunaon neng bendu neng teh kangkang cek si jajaka lempang na ngarendengan neng adah atuh neng adah reuaseun reg eureun si jajaka oge milu ngarandag terus netep semunu gregeteun. Bade aya naon betras ngababarik omong neng adah nyaritana tandes pisan. Sing hawa tos atuh ka engkang, duh neng engkang terus terang ku neng atos kabongroy engkang kapelet ku kelet, duh neng sing hawatos ka engkang si jajaka ngaranghik pikarunyaeun. Punten bae abdi mah tos gaduh caroge piraku abdi kadah curang kanu janten caroge. Hapunten bae ceuk neng adah bari terus rek mentas tapi ku si jajaka gancang ditewak dicekelan leungeunna. Neng ulah ngantunkeun neng sing hawatos, duh neng si jajaka keukeuh muntangan neng adah geus teu era kudu ngaliwat tina bakat mingku teu tahan ngabendung perasaan anu nerejal. Tekengeng kieu atuh isin kuno sanes neng adah nerejal satekah polah rek ngalesotkeun leungeunna tapi si jajaka nyekel beuki pageuh tungtungna betot-betot ngadu tanaga. Lepaskeun si hawatos neng hayu urang sareng ka Bandung ieu hate engkang kacandaku neng raheut neng upami teu kalandongan teh. Lepaskeun sia lepaskeun neng adah kalap plak nampiling atuh si jajaka ngaranjug nyekelna rada ngendoran gancang neng adah ngagunakeun kasempetan berebat lumpat rek mentas kabeh kalera. Bubuhan lumpat anu keur sieun neng adah teu luak liuk padahal tibeh wetan harita ngurunyung mobil sedan anu disetiran ku hiji jajaka gandang nyemprung tarik pisan ari pek manggih ka kagok atuh sang supir teu bisa kumaha rek direm geus moal kaburu kitu deui mun dipengparkeun moal aya mendingna nu pasti neng adah baris kagilas ret neng adah ngareret kawetan gebeg ngagebeg teu sangka aya mobil nu keur nyemprung tarik jerit ngajerit kacipta dirina baris perlayak kagilas ku eta mobil. Aw tulung, aduh tobat Gusti cek jelema-jelema nu harita nyaksian kabeh ting jererit ngarasa gempeur jeung watir sabab yakin neng adah kagilas pisan ku ban mobil. Tengah poe ereng-erengan panasna mani moreret matak hareudang bayeungyang matak teu ngareunah cicing hoream indit-inditan. Dina waktu kitu mejehna jelema ngaraso keur mejehna ti iseun di jalan sepi nu kadenge iwal ti sora mobil nu dibarungku sora klakson. Harita di jalan raya Tanjung Sari kadenge sora rem mobil nu disakalikeun disusul ku ngajeritna hiji mojang. Si horeng eta teh neng adah anu harita sidik pisan katabrak ku mobil nu nyaraksian ting jererit ngelingan tapi neng adah geus teu bisa lumpat kitu deui mobil geus teu bisa dipengparkeun. Atuh cerit ari bluk neng adah labuh sukuna kagilas ku ban mobil sang supir ngaranjug cekit mobil di rem. Aduh, tobat Gusti,
pasti paeh moal bisa hirup deui. Karunya teuing tada teuing sedihna nu jadi kolotna. Ampun. Cek salah seorang si Ganu yakin pisan Neng Adah terus paeh. Neng Adah ngalempreh kapaehan kencang pada mayang dibawa ka imah nu deket tidinya. Kitu deui si Jajaka anu tadi nutur-nutur teh milu ka jero. Hatena rumasa dosa geus nyilakakeun Neng Adah. Sabab lamun teu gara-gara dirina cantang tuh Neng Adah bisa katabrak. Kudu dibawa ke rumah sakit, buru-buru bisi teu katulungan. Kumaha sirahna teu naon? Karunya teuing aduh ieu sukuna wungkul anu tatu mah pasti ieu tulangna remuk. Kamana supir mobilna? Tita ka dieu da kudu tanggung jawab. Cek RT didinya beri terus keluar manggihan supir anu nabrak Neng Adah. Keun ku abdi urang canda ka rumah sakit. Cek si Jajaka teu semunu gemper da puguh rumah sadirina nu ngajadikeun gara-gara. Saderekna sanes? Saderek teh? Sanes tembal si Jajaka arap-ap eureup-eup. Teu kadah ari sana saderek nama keun bae tanggungan sopir. Tekung si lila sang supir hiji Jajaka gandang gagah sumbada ku sareretan oge. Pasti eta Jajaka teh turunan menak. Sup ka jero gebeg ngagebeg dumeh teu nyangka anu kagelengna teh mojang lenjang. Hatena rada ngalapar. Gempor teu puguh rasa sanggeus rada tenang pok nyarita mere pertanggungan jawab kana kalakuanana jeung kasalahanana anu geus teu tarap ti ati-ati nyetiran nepi ka nabrak Neng Adah. Punten pangmayangkeun canda kanu mobil supados tiasa enggali canda ka rumah sakit. Hawatos dilamikeun mah bisi kumaonam. Nu araya teu talangke deui gancang mayang Neng Adah dibawa kana mobil. Celak si Jajaka naek hareupeun setir. Gerung mobil disada geleser maju rek muru ka rumah sakit. Nu nyaraksian ting harulang bari hate ngadoakeun mugi Neng Adah salamet bisa katulungan. Kitu deui si Jajaka anu tadi mikahayang teh ngan bati ngegela curug. Hate teu boleh gegebegan nu dipikat cinta dibawa ka rumah sakit tina alatan kalakuanana nu teu jeung aturan mamaksa awewe di tengah jalan. Sadatangna ka rumah sakit umum Tanjung Sari Neng Adah terus diperiksa si Jajaka ngadaguan di kamar tunggu bari hate deg-degan pinuh ku kahariwang. Sok sieun Neng Adah nepi ka hanteuna manehna geus teu ngeunah cicing hayang geura meunang beja ti dokter. Ret ngareret ka kamar pamariksaan jeung cengkat ngadeukeutan koloyong ka hareup. Samara pola sama rasa gempeur teu beda ti anu keur ngadaguan pamajikan rek ngajuro. Teu boleh sieun jeung hariwang. Neng Adah masih keneh ngalempreh can eling dokter jeung suster satekah pola ngayakeun bantuan. Gap suku Neng Adah dipariksa kaayaan tengah hariwangkeun sabab teremuk sakumaha sangkaan jelema rea terus pernapasan didedengekeun normal teu aya gangguan. Alhasil Neng Adah tetep sehat. Nu tatungan suku wungkul raheut rada gede sigana bae ka garis ku bemper mobil. Jadi tina bakat ning kurawas nu ngajadikeun teu eling-eling teh lain ku parnana tatu sakumaha sangkaan nu nyarita. Kulisik Neng Adah mimiti lilirnya bentak rarat-reret ka sakurilingeunana gebeg ngagebeg rewas dumeh geus aya di rumah sakit. Ingetanana mimiti kumpul deui rasta di tas kageleng ret kana sukuna terus diusapan tapi kakarage antel Neng Adah ngecerit sabab karasa sukuna nyeri kabina-bina. Aduh ieu Neng Adah muringis nahan ka nyeri karasa renyem ting celetit jeung raheutna nu tadi garing teh jadi ngaluarkeun getih hidung. Tenang Neng, ulah wakaseur teuing gerak. Cuk dokter bari terus nyusutan getih. Gap kana perban anu geus diobatan diperbankeun kana raheut Neng Adah ngajaga sangkan ulah loba teuing ngaluarkeun getih. Aduh, nyeri tuan. Kunaon suku abdi teh? Nah tulangna remuk. Henteu Neng, mung raheut sakedik teu ngabahayakeun. Mualami oge damang deui. Suster ngabeberaha teh Neng Adah. Nyeri pisan tuan. Sieun potong. Aduh. Neng Adah ceri kawas budak nyel ambak kasih Jajaka anu geus mamaksa
Da lamun teu gara-gara si Jajaka mah dirina oge moal jadi kitu, moal cilaka di tengah jalan. Meureun ayeuna geus datang ka Bandung riung mung pulung deui jeung kulawarga. Ka supir anu nabrak oge sarua ambek lamun aya mah hayang nyarekan da bongan teu ati-ati. Nyaho aya nu mentas teu daek ngerem kalah siga nu ngahajakeun rek nabrak. Aduh, si nurus tunjung tah supir teh teu ngadeleh pisan. Lamun Kang Bubun nyahoeun meureun teu digusur mah tah si supir si teu ngadeleh teh. Tenang Neng, ayeuna mah istirahatkeun heula, gampil urusan eta ti pengker. Nu penting salira heula damangkeun, ulah seueur teuing emutan supados tiasa enggal sae, ceuk dokter bari terus kaluar rek nepungan si Jajaka. Upami aya kapriyogian mah pencet bae bel, tangtos abdi ka dieu. Mangga istirahatkeun, ceuk suster bari meresan parabot. Geus kitu terus keluar ninggalkeun Neng Adah nu masih keneh gegerungan teu kuat nahan ka nyeri sukuna. Barang ningali dokter keluar si Jajaka gancang nyamperkeun pok nanya sumunu teu sabar hayang geura meunang penjelasan perihal Neng Adah. Kumaha dok? Teu sawios-wios, mung sampeana wungkul raheut teu ngabahayakeun. Si Jajaka meuni asa ngemplong ngadenge penjelasan ti dokter kitu teh, hatena rada tenang, teu pati teuing hariwang kawas tadi mimiti datang. Tiasa dok, ninggal kalebat, ceuk si Jajaka siga nu panasaran hatena regreg. Saderek terakana, dokter Malik nanya bari neuteup si Jajaka. Sanes dok, abi mah nu nabrakna. Nah kumaha kitu dok? Oh, janten saderek nu nabrakna teh saya ulah nepangan margi anjeunna nuju Benduk, gampil bae engke ari atos sehat pisan, cuk dokter nyaram dumeh hariwang. Bisi Neng Adah nyarekan sieun bisi aya kajadian anu teu diarap-arap. Iraha kinten-kinten abdi kedah mapag, si Jajaka surti kana maksud dokter. 2 dinten deui dina dinten Jumaah insyaallah anjeunna tiasa sehat, tiasa dicandak mulih, cuk dokter mere kaputusan. Hatena yakin dina waktu 2 poe oge Neng Adah bisa jag-jag deui ngingetkeun tatuna teu parna, teu kudu dioperasi atawa diopname ku ubar luar oge geus pasti cager. Nuhun dok, mangga. Si Jajaka semunu bunga terus pamitan rek balik datang deui engke dina waktuna mapagkeun Neng Adah. Celakana mobilna gelas maju ninggalkeun rumah sakit. Ari eta si Jajaka teh hiji jelema terhormat, anak wadana pangsiunan di Tanjung Sari. Asep teten anu katelah geus moal aya nu bireuk deui sa Tanjung Sari mah Jajaka luhur budi, hade wanda alus semu mun nyarita teu kari dibarengan imut, kapuji ku para istri, kapake ku para mojang. Teu heran lamun loba nu mikahayang teh teu ngajadikeun helok, lamun loba mojang nu kabongroy teh ulah borok ku kaum istri dalah ku kaum Adam oge. Asep teten mah pada mikaresep, pada ngajeunan, pada ngahormat, eueuh nu wani ngahina sumawana wani calutak. Sifatna berehan handap asor mun kasasama, lamun dina pergaulan tara ieu ngabeda-beda harkat derajat, kamenak deui teu weleh hormat, kacacah tara ngahinanya campah, tetep somea amis budi alus semu. Asep teten estu eueuh cawadeunana ku batur pada ngajenan, komo ku para mojang mah sasatna diperebutkeun kabeh mikahayang, mika bogoh ting karelet mamerkeun kagelisanana, sugan bae kapake dijadikeun bebene ku Asep teten. Sanajan kitu oge Asep teten teu ieu agul adigung asa aing payu ka awewe sifatna hare-hare, kungsi eta oge ku kolotna dititah kawin, malah geus diadu-adu sagala. Tapi Asep teten tetep nolak alasanana ku can hayang boga pamajikan. Masih keneh resep bebujangan ari ayeuna panggih jeung Neng Adah, dadak-dadakan beda rasa. Hate jadi dugdag aya rasa nu aneh nu kakara pisan harita karasa di mimiti ningali Neng Adah. Dirina geus katarik miharep kalayan masih keneh ambon sorangan. Mobil Asep teten mengkol ka kenca sup ka hiji pakarangan imah gedong agreng reg eureun. Jut Asep teten turun langsung ka jero, geek diuk di pertengahan, nabaheuha ngareureuhkeun karewas bari pikiran kumalayang kanu di rumah sakit. Rupa Neng Adah kacipta teu bisa dipopohokeun, waas ku geulisna nineung ku irungna nu mancung.
Keur kitu torojol bapana nu katelah Juragan Surya Manggala wadana pangsiun di Tanjung Sari. Di mana bae Sep maneka kada datang. Sur Juragan Surya Manggala bari gek gigireun Asep Teten gap kana surutu Arizona kasenangna serebung serebung haseup kaluhur les leungit katiup angin. Amangan mama mung bieu teh kengeng kecilakaan ceuk Asep Teten neuteup terus tungkul deui semunu ajrih pisan kanu jadi kolot. Kecelakaan kumaha diadu bieu teh Juragan Surya Manggala ngaranjug. Nabrak istri mama anjeunna bade mentas abdi nuju mengpeng atau abdi janten gempeur direm disakalikeun nanging tetep istri teh katabrak. Aduh nah atuh teh hati-hati atuh ulah sok ngebuat ari di jalan teh ulah kokoboyan nurutan batur ngebuat silih siap ngejalankeun patarik-tarik kumaha ari geus cilaka. Asep sahanteuna Asep kudu tanggung jawab kumaha tatuh henteu tah anu katabrak teh. Mung raheut wungkul teu ngabahayakeun ayeuna oge anjeunna teh nuju di rumah sakit. Tadina mah abdi oge leres hariwang mergi waktos katabrak teras ngalempreh kawas nu teu nyawaan. Enggal ku abdi dicanda ka rumah sakit ari diparios tatuna enteng. 2 dinten oge sur dokter mah tos tiasa mulih deui. Urang mana cenah Sep nu katabrak teh? Nah wawuh henteu. Rupina mah sanes urang dieu Pak. Da sadayana oge teh aya nu kenaleun. Istrina mah anom keneh sareng nya pantaran Ratna panginten ceuk Asep Teten. Meh kasaleo rek nyebutkeun gelis kolebat rupaneng adah ngolebat kacipta asa aya hareupeun. Hatena Asep Teten katarik jorojoy aya harapan lamun engke neng adah cager rek nyoba di herwan hayang kenal bari dibarengan ku harapan sakumaha lumrahna harapan jajaka kamojang anu geus maling hatena. Atuh parawan keneh meureun Sur Juragan Surya Manggala siga nu surti kana kaayaan hate Asep Teten. Geus ngamaklum deui sifat budak ngora nganu ngajadikeun pikir iwal ti kusaha Asep Teten teh geus kagendamna naha kumojang anu katabrak atawa kunu sejen. Duh ka mama kirang terang perkawis eta mah tembal Asep Teten bari ngeluk tungkul kawas nu era dumeh kaayaan hatena kanyahoan. Cing engke lamun geus cager teh bawa heula ka dieu mama hayang nyaho. Mangga mama upami anjeunna kersaeun mah ceuk Asep Teten bari jung cengkat koloyong ka kamarna hatena geus teu sabar hayang gara nepi ka poe pageto hayang bisa ngobrol jeung Neng Adah beri sakalian rek menta dihampura. Sapoe karasana ku Asep Teten asa sabulan semenit asa sajam nya nepi ka poe nu diarap-arap. Isuk keneh oge Asep Teten geus indit ka rumah sakit rek mapagkeun Neng Adah ari nu di rumah sakit harita nyaan geus cager nu raheut ngan kari urutna geus bisa lempang deui cara sasari geus jagjag. Malah harita oge Neng Adah maksa rek balik tapi ku dokter dihalangan sina ngadaguan heula Asep Teten anu tanggung jawabna kana biaya pembiayaan ka rumah sakit. Jeung sakuduna kudu panggih heula silih hampura ambeh beres roes ulah aya kagujurudan dina akhirna. Piraku abdi tos sehat kedah calik di dieu teras naon parioseunana deui. Nah teu kengeng upami abdi wangsul ayeuna Neng Adah rada ambak lumeh rek balik ku dokter teu diidinan dokter ngan seuri leutik pok ngajawab leuleuy pisan. Sanes teu kengeng Neng mangga teh teuing bade mulih mah mung antosan heula sakedap margi supir anu nabrak Neng titip saur supados Neng keur sangantosan saurna teh bade aya picarioseun. Teu hayang panggih kuliak jadi ambek nah moal wirang cenah lamun ku abdi dicarekan ceuk Neng Adah jadi ambek kanu nabrakna. Eukeul mah geus nyilakakeun hayoh kudu daek diajak ngobrol heula puguh Neng Adah nafsu lamun nya diparengkeun panggih teh geus moal ditanya deui tangtu dicarekan di wiwirang amarahna rek dibudalkeun kabeh hayang puas kanu nabrakna. Teu langkung Neng bade dikitu dikieuna mah antosan bae supados kahoyongna kacumponan. Omong dokter mepes amarah Neng Adah. Bade aya naon cenah sapertos nu penting pisan eta rek menta dihampura. Lawas teuing
Neng Adah tetep dina pamadeganana. Keur kitu suster asup rek ngabejakeun yen Asep Teten geus datang, atuh dokter gancang keluar. Ari Neng Adah kalah terus ka tukang hare-hare, dumeh hatena keur ambok, embung panggih jeung jelema anu nabrakna. Tapi bari sanajan ngajauhan oge Neng Adah tetep ngadengekeun obrolan antara dokter jeung Asep Teten. Hayang nyaho naon anu keur dibadamikeunana. Kumaha dokter, parantos sehat? Asep Teten nanyakeun Neng Adah panonna rarat-reret nempuan tapi teu katingali. Da puguh Neng Adah keur nyumput. Sae, tiasa ayeuna dicanak mulih. Mung anjeunna alimun pendak sareng saderek, duka kunaon abdi oge teu terang. Nah, parantos teu aya di dieu, Asep Teten ngaranjug. Sieun, bisi Neng Adah miheulaan balik sorangan, meureun harepanana baris musnah. Kenal jeung Neng Adah moal bisa kalaksanakeun cita-citana bangkara di tengah jalan. Teu acan ari weuh mah, da ku abdi diwagel, mung kitu bae sauna teh alim pendak, ceuk dokter bari muka-muka laci song ngasongkeun kwitansi. Neng Adah anu keur ngintip teu wudu jadi dagdigdug oge hatena, jajantung Ratug kawas aya nu ngeundeurkeun. Ratug lain ku ambak, tapi Ratug dumeh aya perasaan nu sejen ku teu nyangka jelema nu nabrakna teh jajaka gandang terah menak. Ku sakali reret oge Neng Adah ngalenyap, kakara harita ngabogaan perasaan anu aneh ka hiji lalaki. Ku ningali bet jadi katarik, ku ngareret bet jadi kapelet. Aneh pisan. Ka Asep Teten bet leeh kawas nu eleh. Kaambakna nu tadi ngagedur teh jadi ilang tanpa karana teu beda durukan di banjur cai pepes eueuh ruhak-ruhakna acan. Ayeuna kaganti ku perasaan anyar, perasaan anu bisa ngalemperkeun hate, ngaruntagkeun jajantung. Getih nu tadi panas ku nafsu jadi panas ku rasa asmara. Sureser sakujur awak karasa ting seredet jadi samar polah sama rasa teu puguh rarasaan. Dirina jadi era sorangan tadi mika ngewa, ayeuna tibalik jadi mika cinta. Era temenan kaduhung nyarita teu jeung pikiran, abongker ambek rek dipanggihan oge teu daek. Pahingan ceuk babasan cinta teh nu pangkawasana eueuh hiji kakawasaan anu bisa ngelehkeun cinta. Da kabukti pisan ku Neng Adah tadi ngewa embung patanya oge teuing ari geus panggih mah make aya rasa mika bogoh mika resep. Ku ningali rupa make terus ngeundeun hate, kaambak kaelehkeun kadesek ku rasa cinta, nepi ka ngaleungit teu aya tapak-tapakna acan. Sugan teh aki-aki geuning meuni gagah meuni gandang rek nyarekan oge jadi era jeung hate beu puguh rasa. Kamanehna jadi malik resep. Nah aing teh mika bogoh. Nah ieu kitu anu disebut cinta munggaran teh. Nya kitu aing teh mika cinta kamanehna. Kitu cek garentes hate Neng Adah bari red deui nempo ka jero. Kabeneran Asep Teten ngaliuk, atuh dua pasang teuteup padu duanana pada mentangkeun rasa pada ting lalenyap. Asep Teten imut beri manggut hormat, atuh Neng Adah oge males manggut. Kaciri siga nu kaku, manggutna semu nu berat. Dumeh ngerasa era ku dokter koloyong ka tukang, hate asa rek nepungan. Tapi Asep Teten gancang ngageroan, atuh Neng Adah ngarandeg eureun. Mangga kalebet, ceuk Asep Teten ngamanggakeun bari dibarung ku manggut tanda hormat. Sup Neng Adah asup gek diuk gigireun Asep Teten. Nepangkeun, ceuk Asep Teten bari solongkrong ngajak sasalaman. Neng Adah teu bisa nolak kana kahayang Asep Teten teuing kunaon hatena bet Ratug beungeut beureum. Tapi ngarasa sugema sasalaman jeung jajaka gandang, lamun teu era ku dokter mah hayang terus nyekel leungeunna. Dikantun heula sakedap, ceuk dokter siga anu surti, koloyong kaluar ninggalkeun Neng Adah duaan jeung Asep Teten. Sajeroning ditinggalkeun ku dokter duanana paheneng-heneng ting harulang kawas nu eueuh picaritaeun, tapi masing-masing hatena mah galecok ngabudalkeun kahayang jeung cita-cita rek pok siga nu kagok. Ret Asep Teten ngareret, pok nyarita maksakeun maneh tina ku geus teu tahan ngabendung perasaanana. Neng, hapunten engkang, rumaos ngajalankeun mobil teu ati-ati, dugi ka Neng janten korban. Cilaka aku kabalangahan engkang.
teu janten sawios-wios sami bae kalepatan duaan tembal Neng Adah bari ngeluk tungkul teu wani tanggah netep ka Asep Teten. Dupi Neng teh ti mana sareng mulih ti mana dugi katiasa katabrak teh. Asep Teten beuki wani panona terus netep Neng Adah siga nu eukeun naksir hayang jelas kana dedegan Neng Adah. Ditanya kitu Neng Adah teu bisa ngajawab, hatena bingung ari rek terus terang rada era ari henteu karunya da puguh Asep Teten siga nu miharep pisan meunang jawaban. Tungtungna Neng Adah ngahuleng bingung rek nerangkeunana. Asep Teten jadi penasaran pok nanya deui lentongna semunuh hormatna keran. Punten bae pilih Neng ngaraos kaganggu ku panaros engkang dieu. Ayeuna mah etang-etang silih hapunten silaturahmi. Kumaha upami Neng angkat ka bumi engkang? Sawios, hatur nuhun kana kasayan engkang. Nanging abdi sanes ku teu nampi margi kedah wangsul deui ka Bandung. Tembal Neng Adah bari kuram kirim semun era dumeh geus kapaksa nyebut engkang. Janten ti Bandung. Upami kitu mah kumaha upami ku engkang dijajabkeun kaabotan moal? Cek Asep Teten pinuh ku pangharepan ret netep antep pisan kabeneran Neng Adah oge ngareret. Atuh seblak hate Asep Teten nyeblak kapalengpeng ku kelet katimbul ku imut awak ngeleper jajantung ratu kakara harita aya hate ka awewe munggaran kabongroy kunu donto. Neng Adah oge teu beda ti Asep Teten mimiti ngarasakeun perasaan nu aneh ka Asep Teten bat jadi resep. Hatena oge heran kunaon dirina mikaresep teuing pedah Asep Teten kasep teuing pedah kunaon nu sidik Neng Adah ka Bandang. Kakara harita dirina ngarasakeun goncangan jiwa ku paneuteup bet aya rasa geget geus teu beunang dibohongan dirina ka Bandang ku Asep Teten. Kumaha Neng? Cek Asep Teten teu sabar hayang gara meunang jawaban. Mangga, tembal Neng Adah teuing kunaon bet hatena nya tujuan kana pangajak Asep Teten teu bisa nolak, malah bungah lamun seug bisa parendeng bisa terus ngobrol teh. Teuing perasaan naon nu ngadorong Neng Adah dirina oge teu bisa ngahalangan kana kahayang hatena harita. Mangga atuh kurang angkat ayeuna, cek Asep Teten bari jung nangtung. Neng Adah oge milu cengkat siga nu kasedot ku bosi persani. Di pengkolan anu terus ke tempat kamar bedah pasang rok jeung dokter atuh sakalian Asep Teten pamitan. Geus kitu terus keluar lempang parendeng jeung Neng Adah dijajabkeun ku paneuteut dokter nu ngajanteng dina panto bari gogodeg. Celak duanana naik kana mobil. Neng Adah diuk parendeng jeung Asep Teten anu nyekel setir. Geleser mobil maju ninggalkeun rumah sakit mengkol ka kulon ka jalan raya. Maju lalawunan siga nu dihaja ku supirna. Ambeh lila rek nepi ambeh loba waktu keur ngobrol jeung mojang lenjang gigireunana. Gening teras ka dieu sanes ka kulon ka Bandung mah ceuk Neng Adah semunuh heran dumeh rek diajak ka imahna heula. Urang amengan heula karorompok da siang keneh atuh, cek Asep Teten bari ngareret. Amengan heula Neng Adah ngaranjug, tapi ari rek nolak mah teu wasa teuing kunaon bat jadi nurut ka Asep Teten. Siga nu senang lamun terus rerendengan teh. Muhun, nah kumaha kitu kaabotan. Neng Adah teu nembalan paromana nandakeun kasatujuan atuh Asep Teten ngarasa sugema. Harepanana beuki gede kacipta baris terus babarengan jeung nu lenjang leok mobil mengkol. Sup kaburuan imah Asep Teten rag eureun gancang Asep Teten turun mukakeun panto mere jalan ka Neng Adah. Sakedapan mah Neng Adah semun bengong teu sangka imah Asep Teten sakitu agrengna gedong tur make loteng katambah lega teu beda ti panginepan. Neng Adah ngarasa era hayang balik deui tapi Asep Teten maksa sangkan daek ka jero. Atuh Neng Adah kapaksa nurut sup ka jero. Gek diuk di patengahan.
Sajeroning diuk Neng Adah tu oleh rarat-raret hatena kataji ku karesikan asa kakara asup ka imah gedong anu sakitu agrengna. Papa ku paparabotanana unggal tembok di papaesan ku rupa-rupa lukisan di juru ditendenan ku pot kuping gajah. Wubuh nambah endah katinggalina nambah nyari nepi ka Neng Adah ku godeg muji kana kaayaan jeung karesikan imah Asep Teten. Tekung silila torojol nyetiti lanjang juragan Surya Manggala rek nyuguhan tamu. Sok esi baki ditenden di luhureun meja. Geus kitu terus ka tukang deui Asep Teten gancang ngamanggakeun bari muka kelar nu dieusi ku kueh bolu. Mangga Neng, atur lumayan, dan nu sae mah teu aya. Malum di kampung. Cekap tembang Neng Adah bari tungkul siga nu eraeun pisan ku Asep Teten. Keur kitu juragan Surya Manggala norojol keluar gebeg ngagebeg dumeh katamuan ku mojang lenjang ras inget yen Asep Teten tadi teh mapagkeun nu katabrakna teg bae yen tamu teh mojang nu didongengkeun ku Asep Teten atuh juragan Surya Manggala gancang nyamperkeun pok nanya ka Neng Adah, geuning aya tamu haturan. Nyanggakeun mama Neng Adah anu dicarioskeun ku abdi teh ceuk Asep Teten bari ngareret ka Neng Adah nu direret siga nu surti mangut bari solongkrong munjungan ka juragan Surya Manggala. Rengku hormat pikalucueun nepi ka juragan Surya Manggala ngarasa kataji ku rengkak paripolah Neng Adah jorojoy aya hate mikaresep doa pisan namun boga piminantueun ka Neng Adah teh. Waktosna kabujeng see pamiarsa sakitu anu tiasa kapihatur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.